Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi nu mulia, alhamdulillah urang sadaya tiasa patepang deui ku pangarsa ti mantenna. Mugia urang sadayana sapapaosna aya dina ginanjar kawilujengan, dipapari nugrah hati mantenna nu mangrupi kasehatan lahir kalih batin, anu disarengan ku rahmat kalih karidoan ti mantenna, sareng tiasa oge dijantenkeun jalmi-jalmi anu iman sareng takwa ka mantenna, nyaeta ka Allah Subhanahu wa ta'ala pangeran urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wargi-wargi nu mulia, insyaallah sim kuring sapara kanca maksad bade neraskeun deui ngadongeng kalayan jejer carios nyaeta Jawara Sakti ti Gunung Sembung karya Bapak Jair Warni bagian ke-18 wargi. Para wargi nu mulia kalih bagya, sakedak wargi perkawis lalakon Jawara Sakti ti Gunung Sembung nu dikarang ku Bapak Jair Warni, upami dibandingkeun jeung karangan roman Sunda anu sanesna utamina mah nu medal atanapi nu aya di Tatar Pasundan Jawa Barat sapertos karangan-karangan Bapak Sukandar, Boh Si Buntung Jago Tutugan, Surya Gumilar, Luyung Kawung atanapi Jaka Santang. Upami dibandingkeun sareng serial Jawara Sakti ti Gunung Sembung, rupina sakedik seueurna aya bentena wargi. Anu kahiji wargi, wira serial Jawara Sakti ti Gunung Sembung nu tayalian ngalalakonkeun Parmin alias Jaka Sembung, ieu sok dianggap ku sapalihna anggota masyarakat Pasundan Jawa Barat salaku hiji carios dongeng. Tapi di palih pakaleran mah aya oge nu nganggap ieu carios teh hiji legenda perlawanan rahayat Pantura ka kumpeni Walanda wargi. Janten aya kapercantenan ti warga masyarakat setempat utamina mati pakaleran wireh sanes mung mangrupi hiji carios dongeng. Salajeng nu kadua wargi, dina perkawis ilmu silat atanapi main po, boh ilmu nu mangrupi jurus-jurus leungeun kosong atanapi nu mangrupi ilmu kasantikaan, di antarana bae perkawis kumaha ngulinkeun bedog atawa pakaran liana wargi. Dina serial Jawara Sakti ti Gunung Sembung mah sok sanaos teu patos di bejer beaskeun wargi, anu dina hartos henteu patos dipertelakeun pisan kumaha dina padungdung sapertos dina carios Jaka Santang atanapi Si Buntung Jago Tutugan. Namun ku urang insyaallah engke katiten wireh dina tingkat pangabisa katutowesen Jawara nu aya di Jawara Sakti ti Gunung Sembung mah panginten tiasa disebat langkung onjoy tibatan Jawara-Jawara atawa jago silat nu dicaturkeun ku pangarang-pangarang liana di Tatar Pasundan Jawa Barat wargi. Margina mah panginten ai di pakaleran mah utamina Cirebon sareng Indramayu wargi, sapertos anu di kawasa atawa anu dipiboga ku Kang Parmin estuning henteu ngandelkeun kana aliran silat Cimande wargi, tapi oge aliran-aliran silat nu sumebar di eta wewengkon panginten nu mangrupi warisan ti para leluhur di antawisna ti
Syekh Sunan Gunung Jati Malawi wargi. Kumar bisa kitu katawi dina serial si buntung atau pijaka santang ge. Wireh dina tingkat pangabisana jawara-jawara terah ti pakaleran sapertos Aki Musani tetela wargi. Anjeunna teh langkung onjoy ti nusanesna. Panginten tiasa disababadikeun mah sareng pagumilar ti Cicabar wargi. Antawis Aki Musani sareng pagumilar rupina teh tiasa dianggap satanding atawa sababad di nawesen katut jajatena. Kasimpulan nama wargi Jawara Sakti ti Gunung Sembung sanes mung sakadar dongeng tiasa langkung pikaresepeun tiasa langkung mata kataji kanggo urang sadayana. Nu kadua dina ulin-ulin silatna oge tiasa janten langkung onjoy ti wewengkon sanesna. Mangga wargi punten yang kolong waktosna nya wargi. Sumangga para wargi sadaya, mudah-mudahan ti anu dicarioskeun ieu nyaeta serial Jawara Sakti ti Gunung Sembung karya Bapak Jairwardi tiasa dianggo ngabeberah manah urang sadaya. Kalayan teu kenging hilap kanggo nyandakan anu dianggap sae tina ieu jero carios, sangkan akhlak urang tiasa langkung mulia oge kahirupan urang tiasa langkung bagja. Amin wargi. Simkuring Kang Asep saparakan carti cahaya ilmu kalayan situs resmi dongeng sunda.com saja ngahaturkeun ka para wargi anu mulia mugia tiasa nyugemakeun wargi. Para wargi mulia, utamina masyarakat Tatar Pasundan Jawa Barat di mana baik ayana. Cahaya ilmu youtube.com/spmptn kalian situs resmi dongeng sunda.com sejal midangkeun hiji carios dongeng anu tiasa uga disebat legenda perlawanan rakyat Pantura kakang Beni Walanda Jawara Sakti ti Gunung Sembung. Kocak cerita di wewengkon Kasiden Cirebon Jawa Barat si Jawara Sakti telah dengan hal berjuang lawan Beni Walanda samaran abad ke-17. Jago silat suti khofat di ciki bunga barengan lain dari berjuang sampai kepala semua wajib para pejuang kusanis dalam wilayah Nusantara malah di Buana Australia. Kang Farmin jajakan kandang keturunan Mena Kesultanan Cirebon Elang Sitang Nata jadi Ramana Ayu Nindung jadi ibuna boga kahayang sangkan anaknya jadi pejuang rahayat bisa ngangkat derajat rahayat ke tahta lupang luhurna. Kang Farmin anu jaga lelah ku jujur jaga sembuh hiji cobaran tulang lumi banda jiwa pahlawan Satria Sunda kasih buku pahlawan kapatiku pangati lahir kalian batin mulut utama king sapu angin hiji sapu lumi uhun wongkon basisir kalian Cirebon Kang Farmin bajuan ikut ke kawasan Pulau Walanda mencalian tiap obat tandang makalangan menuhkan cabut jawa sudah kahut di antara Allah ogen jarahat seperti antara marunya ogen lubiuk ke bangsa Walanda berwarna hijau Raja Pekoti suku Gunung Cermai si Cakara Jawari kompokan lawan hidung Kiai Murkar Nungarana Kiai Subeni Jawara Tiongkok Nungalah Jema Suci ti Gunung Gobi untuk Males Kanuri Kakang Farmin hampir kabeh para Jawara Kahor Nujarahat tunduk tangguh Kakang Farmin Sapara Kanca Jawara Sakti ti Gunung Sembung alias Jaga Sembung. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
wargi nu mulia kalih bagya. Kang Parmin isuk-isuk keneh geus neangan kadaharan sarta geus meunang pikeun sarapan nyaeta sasatna dibere ku hiji nini-nini nu aya di pasisian lembur. Eta nini-nini teh kacida bageurna ka Parmin alias jawara sakti ti Gunung Sembung. Tapi wargi sabenerna mah di dieu Kang Parmin kirang waspada margi eta nini-nini teh kalawan teu loba codeka manehna geuwat wae nyokot kadaharan ti dapurna. Siga nama manehna geus bisa ngajudi si nini-nini teh. Yang bakal kadatangan ku hiji jajaka nu nelah Kang Parmin. Meureun mana kitu ge si nini-nini teh ngahaja manggon di eta wewengkon nyaeta boga maksud jeung tujuan anu mandiri ka Kang Parmin saparakanca. Para wargi anu mulia, ngadenge aya jalma uluk salam ka manehanana wargi. Eta si nini ngalieu ka Kang Parmin nyaeta kana asal sora. Waalaikumsalam Kasep. Si nini ngajawab bari rada semu ditahan. Manehanana siga heraneun mireun geus saurang jajaka ujug-ujug geus nangtung di deukeut manehanana. Bari jeung masih rebun-rebun keneh pisan wargi. Aya naon ujang? Eta si nini nanya ka Kang Parmin. Kang Parmin sakadar imut ngagelenyu netep ka si nini. Punten ni abdi maksud ngaganggu Kang ini tiasa tanapi henteu manawi ieu mah teu kaabotan. Abdi teh bade nyuhunkeun katedaan sakadar kanggo sarapan enjing-enjing bae ni manawi. Kang Parmin wardi bari tumanya teh awak narengkuh tandaning mere hormat ka eta sepuh. Ya ujang mangga kalebet. Walon sinini wargi culba pagawean nama kumanehna ditinggalkeun nyaeta muru ka jero imah. Lengkahna ka cirina rumanggieung kalawan tulang pundukna geus bengkung atau napi bongkok wargi. Anu satuluhina mah Kang Parmin nuturkeun sinini asup ka jero imahna. Kalayan saterusna mah teu sungkan nyaritakeun dirina Kang Parmin teh ka eta sesepuh sarta sakaligus oge nyaritakeun pamaksudana manehna datang ka dinya nyaeta seja neangan kadahareun. Eta nini teh ngan ukur unggut-unggutan sirahna celotima. Bari ngagenta ka dapur pikeun barang cokot sagala hal atawa sagala kadaharan nu diperlukeun ku Kang Parmin. Saberesna eta Kang Parmin geuwat bae pamitan ka si nini. Bari kacidangan hunkeunana ka si nini teh anu maksudna manehna teh deuk balik deui ka jero leuweung lantaran si Eslem siga nama geus hudang tina sarena. Para wargi nu mulia, panon poe geus mimiti ngaluarkeun cahaya sumiratnya angan leuweung jeung alam sabudeurana ngebrak. Sora kongkorong hayam leuweung patarema mapak beurang. Barang anjog ka leuweung kasampak teh si Eslem keur ngahruk keneh bae bari ngalamun keneh disagedengeun peti kaija ku bogana. Peti kai deui bae. Kang Parmin lirih ngagarendang bari nyampeurkeun si Eslem. Hampura tadi kuring ninggalkeun anjeun sakeudeung. Katempona anjeun geus racageurnya. Kang Parmin nanya ka si Eslem. Wargi si Eslem ting wara bondet ngalieu.
Paromanana katempona teh geus mimiti berag, tapi panonna mah katempona masih bareubeut urut ceurik sapeuting barintit wargi. Sok sanajan kitu manehna satekah pola seuri ka sobat anyarna maksakeun nu geus nulungan ka manehanana. Kang Parmin satuluina mah mendeko sila disagigireun si Eusleum. Nu manehanana mah masih keneh bae teu loba nyarita atawa ngabedeb bae. Tapi saterusna mah Kang Parmin mariksa deui tatu eta pamuda kalayan tulaten pisan. Jeung teh lah tatuna teh geus ngagaringan. Hal eta teh ngabuktikeun wargi yen kacida mujarabna ramuan ubar nu dijieunna teh nu sasatna diwinirkeun ku guruna Ki Sapu Angin. Tatu si Eusleum sagobat nagaring sarta beungeut si Eusleum ge katempona teh seger. Panonna cahayaan deui sarta manehanana mimiti boga rasa percaya kana dirina sorangan. Ieu urang lahar Kang Parmin ngajak dahar ka si Eusleum. Bari manehna muka sangu nu dibungkus ku daun jati pamere sini tadi. Ieu sangu bungkus teh masih keneh haneut kacida cocogna nih. Cocok pisan ya dina waktu isuk-isukieun tiris siga kieu mah sok. Ceuk Kang Parmin bari sok mikeun sangu sabungkus ka si Eusleum nu kumanehna ditarima. Kalawan teu ngomong sanajan sakemek wargi, manehna leuwih loba nyarita ku sinar panonna. Wargi Kang Parmin ngartieun sarta ngamaklum kana kaayaan manehanana. Sing loba dahar anjeun teh nya. Sangkan awak anjeun gancang cager deui sabihara-sabihari ye. Kang Parmin bari manehna ngahuapkeun sangu. Nu memang Kang Haji Elhatman sangu teh masih ngebul diasupkeun kana bahamna ngahuap. Manehna inget eta sinini nolak duit nu ku manehna diasongkeun pikeun pangkeurna. Jadi wargi sinini teh nolak dibeli atas sangu teh ku Kang Parmin. Jadi kacirina masih gana sinini teh bageur pisan. Tapi bageur teh mah kumaha? Engke kabuktianna kumaha kertakna sinini ka Kang Parmin. Mireunna Kang Parmin mimiti dahar si Eusleum kalawan teu era-era deui ceuloti mah. Tuluy bae ngahuapkeun sanguna kana bahamna. Belawak tuluy dicapek lalaunan pikeun ngayakinkeun kana dirina yen sakitu pulenna eta sangu teh sarta kacida gurihna rasa lauk asin benang ngagoreng anu saterusna mah kakara manehna deker dahar cacamuilan bangun anu nikmateuna keur wargi. Kang anjeun sakitu bageurna ka kuring nu kacidahinana ieu naon atuh kira-kirana nu ku kuring kudu dipigawe pikeun males budi anjeun teh Kang? Si Eusleum nanya ka Kang Parmin bari manehna nyapek sangu dina bahamna ngan sakotea wargi eta sangu ngan kari saparona. Wargi Kang Parmin rada ngaranjuk oge Kang Parjana barang ngadenge si Eusleum bet ngajak ngomong ka manehanana padahal mah si Eusleum teh cicing haker wargi. Katempo nama wargi si Eusleum teh ngabogaan hiji maksud deuk ngabagi caritaan atau dongengna ka jalma nu kakarawau oge sakaligus nu dipercaya ku manehanana nyaeta Kang Parmin. Bener-bener kuring hook heran nyaeta kana ilmu pedang nu ku anjeun dipiboga sarta lamun bisa mak kuring hayang nyaho saha ari anjeun jeung ti mana asal muasal anjeun. Lembur matu banjar karang pamidangan anjeun bari pok lamun bisa mah ti mana jeung kumaha carana anjeun bet ngabogaan ilmu pedang nu kawilang luhur oge.
Kang Parmin nanya kalawan pinuh ku pangharepan. Wargi si Eslem teu gancang nembalan. Manehanana keur meakeun heula sanguna nepikeun ka teu nyesa salemeh oge dina daun jati nu ngabungkusna. Carita teh kacida panjang. Si Eslem ngawalonan Kang Parmin bari leguk manehna nginum heula cai anu dibawa ku Kang Parmin. Kuring oge ngarasa bunga. Upama akang anjeun kersa ngadangukeun caritaan kuring. Kuring teh gumbira Kang. Tetewa di ieu dunya masih kena bisa papanggih jeung hiji jalma nu daek mirosea ka jalma galandangan siga kuring. Nuhun Kang. Walon si Eslem bari teu talangke wargi ngan derek-dek bae manehanana ngadongengkeun lalakon hirupna ka Kang Parmin. Ya eta wargi ti mimiti asal muasal sahadirina nepikeun ka bisa mibanda hiji ilmu pedang anu kacida dipikahelokna ku Kang Parmin. Nu sasatna Kang Parmin teh lain jalma jore-jore wargi. Manehana teh hiji jawara tulen nu mibanda tingkat kaosen katut jajaten anu kawilang luhurna. Wargi si Eslem ngadongeng bangun dariana keur sedengkeun Kang Parmin ngadedengikeun si Eslem kalawan bangun sargepna keur. Kacida sargepna kerna wargi jigana mah katagieun pisan. Bari manehna ngaberesan daun-daun jati nu pabalata kurut dadampar sangu tadi tuluy ditumpukeun jadi hiji. Nu saterusna mah ku manehna ditilepan saacan dipicit ku manehna. Memang wargi di dieu geus tiasa kaharti jeung kajudi ku urang yen Kang Parmin teh akhlakna teh bener-bener mulia ana wargi. Sasatna di tengah leuweung gredegan masih oge cehoti mah mirosea kabersihan. Masih mirosea yen manehna ulah sabrong-brong miceunan luntah kurut daharna ka tempat nu teu ilaharna. Wargi ringkesna dongeng si Eslem teh cenah wargi. Yen manehna teh asalna ti hiji lembur nu lelah ngaran lembur Orip Malang. Sarta ngaran manehna teh sabenerna mah Karta. Nuti keur leutik keneh geus jadi budak pahatulalis. Saterusna disambat ku juragan Benjar anu katelah jegut di eta lembur, tapi lain diangkat anak manehna mah ngan dijadikeun bade gawungkul. Nalika mangsa rumaja Karta hahadean jeung hiji wanoja nu kacida geulisna. Geulis kawanti-wanti endah kabina-bina ceuk paribasan wargi. Nu ngaranna Nur Aini. Beungeutna buleudir bulan purnama. Halisna kandel, rambutna panjang sawates cangkeng. Kalawan badan langsing, mata kataji, sinar panuna herang lir cai talaga. Manehana teh tayalian anak dununganana nyaeta juragan Benjar. Tapi eta tali asih nu nganteng di antara dua nunuman teh wargi teu kasangyuan ku bapakna Nur Aini upama manehna nyahoeun mah. Wargi dina hiji mangsa kacaturkeun yen kolot-kolotna Nur Aini geus milih hiji jajaka nu ngaranna Badar. Nyaeta pikeun dijodohkeun sarta dikawinkeun engke ka Nur Aini. Badar nyaeta anak saurang juragan sepuh anu kacida beungharna nu asalna ti lembur sejen. Sanggeus disawalakeun oge yen cenah walimahana teh nyaeta saentas panen taun hareup. Saenggeusna akad nikah manehanana teh eta dua sepuh teh manehna geus sapuk duanana yen rek ngalaksanakeun hiji pesta pernikahan nu bakal lumangsung 7 poe 7 peuting wargi.
ngeunaan hubungan antara Nur Aini jeung Karta di akhir nama kanyahuan ku Badar katut ku Juragan Benjar. Nu antuk nama Badar oge harita lantaran manehna teh nyaeta sasatna anak murid hiji paguron nu katelah di dinya nyaeta di Ori Malang. Karta anu teu mibanda hiji pangabisa dina hal ilmu silat, harita keneh oge sanggeus kanyahuan manehna boga hubungan jeung Nur Aini nu sasatna jadi tunangan Badar wargi. Karta teh teu anta parah deui digebot wargi ku Badar sabalad-balad. Digebot terus-terusan lamun teu katulungan masasatna ku Nur Aini nu harita oge ngahulat pikeun neruskeun lalampahan atanapi paripolahna ka Badar supaya eureun ulah nenggeulan teuing ka Karta. Nu antuk nama lantaran manehna nempo kumaha kahayangna Nur Aini dieureunkeun oge eta panyiksa ka Karta wargi. Sanggeus Badar ngalaporkeun ka Juragan Benjar nyaeta bapana Nur Aini, antuk nama wargi Karta teh dipecat tina pagaweanana bari teu dibere duit pasangon najan sapeser goweng. Nu saterusna mah kahirupan Karta jadi luntang-lantung teu puguh tujuan. Kaluar asup ka tiap lembur kalawan tanpa maksud. Nalika Karta keur cendeluk hiji mangsa sosoranganan bari melongkeun cai walungan jamblang nu herang sarta mantulkeun cahaya sumirat tina bias cahaya bulan purnama. Manehna diuk bari ngalamun bangun jauh panindeungan bari nungkulkeun sirahna siga nu geus keur tapakur wargi. Dina handapeun hiji tangkal nu aya di sisi eta walungan jamblang. Ngadadak kadenge hiji sorat pating gorowok ti lembur Nur Aini nyaeta Ori Malang. Dina mangsa eta keur ngalaksanakeun pesta pernikahanana. Sora nu pating corowok teh ngelehkeun sora tatabeuhan gamelan tinu keur karyaan. Ari heug teh cenah wargi panganten istrina geus ngelasan pati lantaran ngarasa teu sudieun dikawin ku hiji lalaki nu teu dipikabogoh ku manehanana. Karta jadi rampang reumpun. Eta beja teh pikeun manehanana saperti gelap di tengah poe ereng-erengan sarta ngancur leburkeun jiwana wargi. Lupina carios Jawara Sakti ti Gunung Sembung bagian ke-18 dicekapkeun sakieu heula. Hatur nuhun kana perhatosanana, mudah-mudahan seueur atanapi ageng manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.